Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi si Parepalina. Nami abdi Astrianti Amanda. Urang di dieu arek nyaritakeun carita pantun tentang Lutung Kasarung. Carita Lutung Kasarung baheula di wewengkon Tatar Sunda aya hiji karajaan anu dipimpin ku raja anu wijaksana nyaeta Prabu Tapa Agung Anjeunna kagungan 7 putri. Salah sahijina nyaeta si bungsu anu geulis tur hade-hate disebat ku Purbasari. Nalika Prabu Tapa Agung bade ngundurkeun diri janten raja, Anjeunna milih Purbasari janten gagantina. Hal ieu ngajantenkeun lanceukna Purbararang kacida sirikna tur ngambek pisan lantaran ngarasa yen manehna nu leuwih pantes jadi ratu sabab Anjeunna putri panggandana. Purbararang tuluy sasanggem ka saurang dukun jahat kapangabisa dukun. Awak Purbasari nu sapujung lemes tur bodas robah jadi pinuh ku totol-totol hideung nu matak ijit. Mangpaatkeun kaayaan ieu Purbararang ngahasut ramana sarta tungtungna Purbasari diusir ka leuweung geledegan. Patepang di leuweung Purbasari hirup sosoranganan dina hiji saung leutik tapi Anjeunna tetep sabar. Didinya Anjeunna sosobatan jeung sato-sato leuweung. Salah sahijina sobatna nyaeta lutung hideung anu buluna lembut tur misterius. Purbasari nyebatna Lutung Kasarung, lutung anu nyasab atau kacitraan. Lutung Kasarung satia pisan, saban poe Anjeunna nyenangkeun Purbasari mere kembang-kembang endah jeung buah-buahan anu ngeunah. Purbasari teu apaleun yen Lutung Kasarung teh sanes sato biasa, tapi jelmaan ti Sang Hyang Guruminda, saurang pangeran ti Kayangan anu dihukum lantaran boga kasalahan. Dina hiji wengi bulan purnama Lutung Kasarung tapa kalayan husyu. Doa dikabulkeun ujug-ujug. Taneuh di dekeutna beulah sarta kaluar tanaga leutik anu caina herang pisan tur seungit miboga kakuatan ubar. Enjingna Lutung Kasarung ngajak Purbasari mandi di talaga eta sakedapan kaajiban kajadian totol-totol hideung dina kulit Purbasari leungit sarta Anjeunna jadi geulis deui saperti baheula. Adu kabogoh atau pasangan. Purbararang anu ngadangu beja ieu ngarasa kaget tur curiga. Anjeunna tuluy ngadatangan deui ka leuweung jeung nangtang adina dina 2 ujian. Adu panjang buuk atau rambut buuk Purbasari tetela leuwih panjang jeung endah janten Anjeunna anu unggul. Adu kabogoh pangcakepna. Purbararang mawa tunanganna Raden Indrajaya anu kacida kasepna. Anjeunna seuri ngece ka Purbasari anungan ukur boga Lutung Kasarung. Purbasari bingung tapi Anjeunna tuluy narik leungeun Lutung Kasarung sarta ngaku yen eta teh calon salakina. Purbararang jeung sadayana jalma ningali seuseurean nyek-nyek ngarasa mustahil monyet bisa ngelehkeun kasepna Indrajaya. Nanging dina waktos harita Lutung Kasarung deui tapa sakedapan Lutung Kasarung robah wujud jadi saurang pemuda kasep pisan tur gagah perkasa. Ngaleuwihan kasepna Indrajaya. Anjeunna nyaeta Pangeran Sang Hyang Guruminda anu geus leupas tina hukumanana. Sadayana kaget Purbararang ahima nyadar kana kasalahanna sarta ngaku eleh. Prabu Tapa Agung ngarencangan Purbasari sarta mulihkeun deui tahta kerajaan Purbasari. Purbasari ngahampura ka lanceukna. Tungtungna Purbasari nikah jeung Pangeran Sang Hyang Guruminda atawa Lutung Kasarung sarta maranehna hirup bangja mimpin karajaan kalayan adil tur bijaksana. Wasiat atau pesan moral ulah gampil ngahukum atawa ngarendahkeun batur tina rupana hungkul. Kajahatan moal bisa dielehkeun ku hadean. Sakitu wae carita pantun ti urang
duaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hebatlah Ocong Bot. Selesai masalah kita. Hey, 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 hey. Udah.